hirup manusia tara lepas tina masalah salah jeung nalaon teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hoyong lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna jalma kedua nu embung digawe sasat maehan maneh gawe natengan hungkul ngalamun hayang beunghar ari jelema nu bener mah balabah tur mere maweh Sampurasun Rampes. Masih di Rumus Masalah Sadidinten. Para wargi masih disarangan ku Abah Deni. Sampurasun, Bah. Sehat, Bah? Rampes, saya berkah. Abah Omen, sehat, tepang Bah. deui. Tepang deui, Bah Budi, AA Geril. Dina waktos ayeuna urang sejam medar ngaguar patali sareng salah saji sifat manusia nyaeta sifatna teh non pangedulan. Abdi pernah ngedua. Ada teu pengalaman teu boga naon. Nu puguh mah jadi hirup teh jadi teu semangat gitu. Tah patali sareng jejer urang nyaeta soal pangedulan ieu aya geuningan cenahnya tokoh Sunda si Kabayan. Tos ka distraksi anjeunna teh janten salah sahiji tokoh anu sebut ngedua. Padahal henteu kitu orang Sunda mah. Eta mah pancaritanya pikir. Leres. Dipilmkeun deui nya tapi da memang eta mah direka-reka caritanya ambeh ngagaduhan hiji sensasi rupina. Aya ka Abah Deni heula kamandang Abah Deni soal pangedulan ieu kumaha ya, Bang? Pangedulan eta teh ujuk-ujuk, Bah. Oh, teu ujuk-ujuk. Oh, proses. tangtos. Eta teh tos janten mangrupikeun naon namina teh nya janten memang kahirupan aya karakter sifatan eta teh. Namun tiasa oge eta teh disebabkeun ku memang nya kulawarga anu teu ngajarkeun kudu getol. Salah asuh. Tiasa janten. Sanes ngalepatkeun para sepuh ya gitu nya. Sanes tapi upami sepuhna kedul pasti budakna kedul. Tangtos. Apaan uyah matara TS kaluhur teh kahandap tangtos. Berarti upami sepuhna getol, budakna tangtos. Getol. Rajin lah. Rajin. Ta anu namina kedul teh tadi kahiji teu ujuk-ujuk, berarti pan aya anu janten saha anu ditinggal ya. Saha anu ditinggal, nu janten contoh dina kahirupan budak teh. Satah janten sepupan budak heula. Mohon budak heula. Anu janten contoh mah kedah sepuh atanapi anu langkung sepuh lah. Boh rakana ka adina gitu pan. Leres. Kedah aya contoh. Mohon. Suri tuladan teh. Dana urang teh tos janten contoh kanggo jalmi janten getol atanapi contoh kanggo jalmi janten kedul. Mohon. Eta tah upami anu disebut anu dipuisikeun tadinya ku Abah tadi teh nya. Coba diaos deui. Jalma
anu mana ayat anu ka Salawe. anu salawe jalma kedul nembung Digawe. Sasat maehan maneh. Oh, atuh ieu mah bunuh diri. tangtos Jadi nu ngedul teh sami sareng anu keur maehan dirina sorangan. eta Alah. urang teh disadarkeun yen urang ngedul lain keur ngarugikeun batur. Nya. Urang nurugi sorangan. Jadi sok sanaos urangna dicontohkeun. Ada urang mah ti baheula ge kieu. Nya. Ulah ngalepatkeun. Kulantaran naon? Lamun ku urang diturutan eta kedul, urangna kedul, eta teh anu rugelnya urang oge. Siga nu maehan diri sorangan. Jadi kumaha? Nya ieu mah langsung sanes langsung bade rumasana gitu nya maksudna rumusna. Tapi orang kudu tinggal heula. Emut heula. Upami aya kedul anu dihaja, kade. Oh, kedul teh pamalasan teh aya dua hal. Tiasa dihaja, tapi nu teu dihaja. Upami nu teu dihaja, Cik kumaha. tah nu tadi teh nurutan batur. Sanes maksat hoyong ngedul, tapi bade rajin ge. Anu tuh mah rajin-rajin teuing. Da si itu oge geuningan. Itu kita tara sakola geuningan. Bisa jadi jelema beungar. Eta. Oh geus lah ulah sakola. Gitu kan. Lain budak nalim ka sakola, tapi sok di larangku eta teh aku sepuhna. Ulah jadi kedul kan. Jadi kedul. Sanes maksana budak hoyong kedul, tapi dilarang. Janten jalma anu getol. Nah, itu teu dihaja. Tapi upami nu dihaja tak kumaha nu dihaja ieu. Tah eta memang hoyong kedul. Memang hoyong kedul. Memang tujuan hirupna teh males we. Eta teh ciri atanapi pasipatan tanda jelema anu teu nyaah ka nyalira. Tadi teh apa? Teu nyaah ka nyalira. Cek. Nah urang nyaah teu ka urang nyalira. Tong boro nyaah ka batur, ari ka nyalira geus teu nyaah. Leres. Ka dirina sorangan geus teu nyaah. Nyaah ka batur kumaha? Moal bisa. Cik aya. Mangga ti Abah Budi. Nuhun, tadi leresnya teu nyaah ka diri nyalira. Lamun dina lingkungan we ieu mah. Dina lingkungan kitu nya. Lamun cai ngeuyeumeu kitu. Cai ngeuyeumeu henteu ngalir. Nya. Sanes caina janten awet, malah janten hejo. Janten kita reungit ngarendog di dinya. Leres bisa. Janten panyakit. Atuh kitu deui ge dina waruga urang. Nah otak lamun teu diange kitu diange kedul matak jadi weuteuh nya weuteuh tapi jadi kuled seueur penyumbatan panyakit deui. Nya waruga oge ieu pan sadayana lamun teu diange mah diantepkeun jadi karahaan di tanda kutipnya teu diange mah janten ngaruksak diri sorangan. Asup teu diange mah janten henteu diange sakumaha mistina kitu. Dicicingkeun we da dina onderdil mesin oge sami teu diange mah pan karahaan cekit geuning teu bisa dipake. Ceket teu diange mah kitu. Janten memang ku cicingna teh sanes matak jadi weuteuh salamina sampurna justru ngaruksak. Pernah cekit ya motor. Cara dipakai motor mah cekit. Da ari kamandang ti abdi mah. Tak kumaha cing. Antawis kedul sifat kedul. Getol mah eta mah pilihan. Saya. Ayeuna contohna kieu. Misalna aya dua budak anu hiji getol, anu hiji kedul. Lamun ngudag prestasi teh mah sama sarua. Jelas itu anu kedul sareng nu getol. Boh dina nilai, boh dina hasil ge. Anu getol mah bakal sakieu nilaina, anu kedul mah bakal sakitu. Leres. Tergantung urangna gitu. Lamun urang hayang dugi karena pencapaian urang, ya urang kudu getol. Ya lamun urang anggapna henteu perlu. Tah eta anu ngalantarankeun urang ngedul teh gitu nya. Pengalaman simkuring. Boga rasa teu perlu anu dilakukan. Oh, ngaraos teu perlu. Teu perlu. Ya kan naon lah teu perlu euy. Eta. Oh iya. Eta anu memicu urang teh teu getol hoream gitu. Benten deui sareng anu getol. Manehna mah memandang sesuatu teh penting gitu nya. Meskipun itu tidak terlalu penting, tapi sugana engke mah penting. Eta jadi kapacu.
Hirupna teh gitu getol. Aya tantangan. Aya tantangan gitu. Jadi anjeunna teh kamotivasi. Ya. Terus. Jadi numutkeun sim kuring mah antawis getol jeung si kedul mah pilihan lah. Pilihan. Saur itu AA Geril Nambihan abi ti Mangga. Bah Omen kamandangna kumaha ieu? pami bahasana zaman ayeuna mah ieu pamenyalurkan bakat cenah bakat kubutuh. Bakat kubutuh. Getol gitu tah. Leres. Abi sering eta nyalurkeun bakat, aji ka ayeuna we. Ayeuna ge nyalurkeun bakat. Bakat kubutuh jadi gawe nya. Terus saya ye. Nyalurkeun palingan semangat nambangan wae. Atuh. Nyuluran. Itu cenah rengse Geril mangga. Nya eta jadi aya nya tadi teh saur Omen. saur Bah Omen gitu. Saur Bah Deni oge. Aya tantangan gitu nya eta nya kedah aya tantangan gitu, kedah aya pangabutuh gitu tah. Nya boh ayeuna boh jang engke gitu tah. Bar gitu soalna. Ya kumaha nya tadi pan saurna jelema nu kadulu mah cenah teu nyaah ka dirina sorangan. Tak kumacing. Ayeuna kumaha rek nyaah ka batur gitu tah. Anjeunna oge teu nyaah ka diri sorangan gitu tah. Leres. Kitu sih ti abi mah. Abi teh kumaha? Mohon leres. Kayak dia mah kudunya. Kudunya. Jadi naon nu dipidamel ku urang. Tangtos alesanana kedah ti urang. Ti internal urang. Ti mohon ti lebet mana urang. Naon alesanana? Aya alesan tapi kedah leres. Ulah jantenkeun batur atanapi pangabutuh malihan anu janten alesan. Upami getol kulantaran aya maksad hoyong beunghar misalkan. Eta mohon. Upami getol kulantaran si eta boga eta urang ge kudu boga. Panasan ieu mah. Panasan, getol oge ta biasana, getol. Tapi hoyong nyaingan batur. Cik cobi eta anu ayat kadua. Cing ayat kadua. Bade dikidungkeun. Sok. Sok cobi. Sok, babah ayat kadua bah, kidukeun bah. Karang nyabahnya. Sok. Menang boga rasa yen sagala pagawe maneh ade, tapi kudu inget nu ditilik ku pangeran. Inang tumah alesanana Nu ditilik ku pangeran naon tah? Alesanana. Berarti urang getol teu acan tangtos alesanana bener. Katinggal getol hungkul, malihan aya nu api-api getol. Katinggal ku bos jiga abdi sok kitu. Nya abdi mah jago acting. Ngaku. Meuni bangga. Atau Eta kan kena jujurnya. Abdi sok kitu. Nya. Loba rencangan lah bukan loba. Mohon di mana orang katinggal ku santung ku bos lah saha wae nu katinggal ku nya misalnya aya nu ninggalikeun ya juragan aya tanapi saha wae. Rajin ngadadak. Rajin ngadadak. Bisa katinggal hade. Can ditanya sama ku si bos ke Dunungan, bulak-balik hareupeunna ngangkut TV, ngangkut komputer meureun. Eta teh. Getol digawe ngoprek tapi tong hilap. Nu diinget ku pangeran mah alesanana. Anu ditinggal sanes nu katinggal. Kumaha eta maksudna? Ditinggal ku batur anu katinggal tangtos. Namun pangeran ninggal anu teu katinggal. Leres. Urang bisa ngabohong ka batur, tapi moal bisa ka pangeran. Leresnya eta. Moal bisa. Sumput salindung moal bisa. Sami oge alasan urang getol, alasan urang rajin naon. Leres. Kudu bener alasanana kulantaran ta iya ye. Sakali deui nu ditilik ku pangeran. Nah eta alesan.
motivasi. Upami orang na getol, teu kudu ditinggal ku batur ulang na getol. Da memang getol ditinggal henteu oge ku batur. Memang getol. Tapi upami aya maksad hoyong katinggal getol, eta tos teu leres alasanana. Oh, beda motivasi. Eta alasan teh, motivasi teh. Tah cobi bah. Cik urang disajakeun nya ieu. Oh, saya mangga. Aya sajakna ye. Anu mana ayat kasabaraha? Tilu opatnya. Mangga. Tilu opat. Lampahkeun naon nu hade, naon nu jujur, baris ka manah ku pangeran leuwih tibatan mere kurban. Jalma jahat di kawasaan ku kaadigungan jeung kasombonganana eta teh dosa. Karancangkeun sing asap sangkan muncekil, bari gurung gusuh mah bebeunanganana moal sabaraha. Kakayaan beunang teu jujur teh tereh leungit, tapi memeh leungit teh ngagubrageun urang heula kana liang gugur. Aduh ieu genrenya ngagali sorangan liang kubur pangadulan. Eta teu nyaaka nyalira. Bener tadi cek saya tadi teh. Iya, mamang iya, mamang iya. Abah iya. Abah Budi. Nya Abah Budi. Budi teh budak dikit. Anu 25 tadi teh nu tos dipuisikeun. Nya. Eta na teh jalma kedul numbung digawe. Sasat maihan maneh. Sapagodo sareng ayat nu nembe. Ieu aya naon patali nya relevansi naon namina teh nya. Mohon. Tuh geuning alah jalma tuh kitu. Janten ieu Bah Omen jentre kanggo urang sadaya yen sing saha we jalma nu hirupna pangadulan moal jamu ga nya janten kieu kumaha cing sagala rupi oge liwihkeun kana niatna. Niat tekad tekad heula nya tekad. Alesanana tadi teh. Tekad ucap lampah eta nya. Tekad ucap lampah. Jadi lamun urang misalna sok sanajan urang pak-pikpak gitu nya barang gawe jiga nu heueuh urang teh jiga anu naon teh jiga anu getol gitu. Jiga anu getol. Tapi lamun niatna urang salah. Niatna. Tinang tuh hasilna oge moal leres gitu nya. Moal nyugemakeun, malah nguciwakeun. Ayeuna contoh gitu. Misalna ieu teh opieun. Mana teh? Iyalah iya eta. Misalna opieun. Ieu mah kode hayang ngopi. Teh yang kopi teh. Kode. Misalna opieun nya. Opieun lah di dahar ku ari opieun mah da geus sakuduna di opi. Di emam. Tapi ari niatna jangkeur hiasan mah da anger we teh di opi. Jadi kembali deh kana niat. Misalna ieu nya hoyong mintonkeun teh nya. Urang misalna digawe pak-pikpak. Ari niatna urang na jangkeur ngagebruskeun batur. Jangkeur macikeun batur. Nya akhirna pagawean urang mubajir. Gitu. Nyeleding rekan sakerja misalna kitu. Ame urang nu meunang pangajen, baturan urang anu dikebrus. Eta kumaha nonoman ieu Geril kadu pengalaman hal ieu? Cing tinu ngora ieu urang ngora ieu. Ieu teh genjet. Ilmuna anu kene. Sok mangga urang babagi. Kumaha tadi teh? Tadi teh Abah Omen. Pura-pura anjeunna teh ngomongkeun kopi. Kalau jadi sanda kita tah. Dipesek we jiga kieu tah kan. Di opi ku abdi teh. Paniatan patekadan. Tah eta tuh. Tekad ucap lampahnya. Ambe ulah kedul, gaduh niat tul. Oh, mohon. Leres pisan gitu, Pan. Tos. Maksudna abi salaku orang kesenian gitu nya. Tos disimbolkeun gitu ku karuhun gitu dina kasenian nyaeta ketuk tilu teh. Nya tilu teh nyaeta tekad ucap sareng lampah gitu tah. Ketuk tilu teh? Oh, eta filosofina teh. Altos tekad ucap sareng lampah nyaeta nya urang salaku orang Sunda teh ulah pangadulan gitulah gitu tah.
kudu berkarya gitu ta. Berkarya Gitu. Nya ayeuna dina ketuk tilu ge eta cingcirining yen karuhun teh tos masihan lain jalmi kadul gitu ta. Lapangna eta teh aya produk-produkna gitu ta. produk senina genre malih mah tina ketuk tilu jadi jaipongan Tah eta. tina jaipongan muncul deui aya garapan genre anyar cetak ti Abah Ari Dukun Ari Dukun ya leres eta. terus Tah eta gitu. Maksudna nya ti orang Sunda ge kan tadi ku Bah Deni ge caritakeun cenah kabayan teh cenah non karakterna dina carita fiktif teh pengadulan kumaha gitu. Saleresna mah henteu nya eta geuning bukti-buktina gitu. Aya karya tadinya aya karya ketuk tilu gitu jeung saja. kan. Produk hasilna gitu jeung sareng filosofina anu memang euyeup lah gitu jero. Euyeup jero. Tah kitu saur Gen Z mah. Gen Z. Wah, leres. Mah Abah tanggapan Abah ieu kamandang. Leres pisannya ieu. Mohon da urang teh pame ditilik tina perkawis ya salosna mah Yusua Sabraha wae nya. Nuhun. Teu sepuh, teu nu anom gitu pan. Nuhun. Ya tangtos memang tos disebat jalma, Leres, tos disebat manusia gitu pan. Anu boga eta tilu tadi teh naon namina? Tul. Eta. Tekad ucap lampah. Tah, kudu ngahiji maksudna jungkul. Sapaket kudu sami. Naon anu ditekadkeun, Diucapkeun, anu dikecapkeun, anu lampahkeun. Integritas. Tah, ngahiji. Urang Sunda mah kudu gulangkep. Gulangkep teh naon? Nya kudu ngahiji. Ngahiji. Oh, sami. Jadi teu bisa dipisahkeun Teu bisa eta mah. dipisahkeun. Tekad ucap lampah mah enggak sapaket. Lajeng ulah benten. Maksudna kieu, anu diucapkeun kieu, anu dilampahkeun benten. Ulah kitunya. Kedah sami. Jadi Sinkron. hiji teh maksudna kedah sami. Lah gitu kan. Sami antawis aya lagu teh apaan sami di tong lain di bibir lain di hati tah gitu maksudna. Anu kumaha bilang deui. Lagu jadul itu mah lain di bibir, lain di hati. Abdi teu wawuh lagu ieu imah sekolot teuing. Pokoknya itu lah. Nya siap. Namung. Iya. Orang salaku jalma. Mohon. Upami ditaroskeun. Nah hoyong kedul atanapi hoyong rajin. Abdi mah hoyong getol rajin. Saleresna eta anu dipika hoyong Gusti oge dipika hoyong ku pangeran. Urang teh kudu jadi jalma binangkit. Oh. Tah tinggal ayat anu ka-20 na tah. Ayat 20 urang aoskeun nya. Cobi. Jalma binangkit hirupna subur, makmur. Ari jelema gejul mah harita menang duit, harita beak. Jika abdi ya, abdi ya ayat ieu. Nah ayat ieu. Aduh, asa dilelewe. Ayahnya. Berarti gajina Abah 1,2 Abah mah nya. Abdi mah gajihan kaping hiji, sayap kaping 2. Tah, kawitna mah 7 koma. Tanggal 7 teh geus koma. Samingguan, gaji sabulan samingguan. Tapi ieu eta masih kene aya waktos. Nya. Nu ieu mah hari Tong bari seuri. Kumaha Bah? Tapi da memang kitu nya. Gajina 7 koma ieu. Pika serieun ieu. 7 koma ieu mah. Hari tah cobi tinggalnya. Hari tah mana tadi teh? Matu kan. Nu 20. 20 aya. Hari tah mana tah? 20 tah. Eueuh harita 20. Aya. Jalma binangkit hirupna subur makmur. Mohon. Ari jelema gejul mah harita menang duit, harita beak. Tah eta aya harita. Nya abdi ya. Abdi Lain hiji koma. Harita menang duit. Harita. Oh, harita beak. Harita beak. Tanggal hiji gajihan, tanggal hiji bayar sambetan beak. Oh iya golongan eta. Boros berarti nya. Terus aya silokana eta teh. Kumaha silokana kumaha? Nah iya maksudna silokana maksudna. Terus disebatkeun dia aya Nya. jelema nu kitu. Aya jelema. Nya abdi teh. Tah atuh nya. Teu teubi berarti. Tah ieu selalu rumusna kudu kumaha sangan abdi? Tanggal hiji gajian, tanggal hiji henteu beak kumaha? Tah urang teh kudu gaduh anu disebat perencanaan teh. Oh, planning. Tah. Eta maksudna. Janten urang teh henteu ninggal dinten ieu atanapi poe ieu, keur poe ieu maksudna tos lah. Naon nu aya ayeuna dibeakeun ayeuna. Isukan mah kumaha engke? Teu menang kitu kadana
Engke kumaha? Tah eta nu bade dicoroskeun ku abdi. Oh, kapih Ulah heula. tibalik. Ulah tibalik. Nya kuduna engke kumaha? Ulah kumaha? Kumaha engke. Eta jawabanna aya di ayat salajengna. Tah. Bang bacakeun nya ku Cobi, abdinya. cobi. 2 hiji berarti. Ieu rumusna ye, rumus masalah patali sareng pangedulan. Ayat 2 hiji. Sing bager, sing somea, tangtu panjang umur, nulian ge tangtu ngajenan, jeung jujur ka urang. Bener iya. Jadi sing bager cenah. Sing bager dina bager teh aya bener, aya singer, aya pinter. Naon singer teh? Singer tuh nya Lain singeran. tah ieu non teh rancingeus Gitu. Singer teh. Nah, kumaha nya? Rajin singer. rajinnya. Rajin ya kayak Kan aya 5 di Sunda Oh, mah. hiji. Bager, pinter, bener, cager, bener, pinter, Bager. singer, Bager. bager. Tah gitu. Eta ge kada komplit. Nya sapaket. Eta panginten anu disebat jelema binangkit teh. Tah eta bener. Nya. Terus sing somea. Tah, ieu abah ieu somea ieu. Eta somea teh naon? Ieu amun somea eta. Tamah-tamah. Ah eta. ramah Gaduh ka ramah. Amis Budi. Amis Budi. sanes seseurian. Mereka Murah we. senyum. Kumaha? Kamari ka imah kot kalau basome ya. Nah, kumaha? Kumaha? Gabrul. Oh, sema ada mah gitu. Oh, sema lain somea. Iya sih karena amun dikidungkeun Nya saya nya. sae. Sip. Anu Jadi Mana? geus kapendak 20 nya nya 20 jeung 2 hiji. hiji nya. 22 hiji. Anu papatet teh. Kacindakana eta. Oke, para wargi rupina dina 22 hiji. hal pangedulan Mhm. cekap dugikeun ka dieu heula. Margi jentre pisan yen jalma kedul nu embung gawe sasat maehan maneh. Gawena teh ngan hungkul ngalamun hayang beunghar. Janten pateli sareng kitu hayu ena mah urang sing getol, sing rajin, sing suhud, sing tigin kana non rupi nu janten tujuan hirup urang. Kade kedah ngangge tulnya tetep urang tekad ucap lampah sapaket. Yuk urang cendekeun ngalangkungan kidung raja kidung. Ku papatet. Papatet nyaeta solusi nyaeta rumus masalah sa di dinten ieu geura. Jalma pinangkit hirupna subur makmur ari jalma gejul mah harita menang duit harita bea sing bager sing somea tangtu panjang umur ulian ge tangtu ngajenan jeung jujur ka urang jalma pinangkit hirupna subur makmur ari jalma gejul mah harita menang duit harita bea sing bager sing somea tangtu panjang umur ulian ge tangtu ngajenan jeung jujur